heula. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari teh didugikeun bahwa diantawis rupa kanikmatan surga teh nyaeta jalmi teh bakal naon disayogikeun buah-buah anggur geuningannya innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Bakal aya buah-buah anggur. Ieu hanya lambang yen ayana tuangan-tuangan bersifat buah-buahan anu raraos di surga. Ya wallahu alam mungkin lebih tidinya. Mungkin lain anggur wungkul, tapi sagala rupa buah-buahan anu di dunia teu kapikir itu, tapi di akhirat aya. Terus naon deui geuningan, bakal dikurilingan ku pasangan-pasangan hidup anu parantos disayogikeun di surga. Anu bakal saumuran sadayana. Anu maot ti golongan aki-aki nini-nini bakal jadi ngora deui. Anu maot ti golongan arorok barudak keneh bakal maju sapantaran umurna teh. Jadi urang teh bakal ngahiji jeung pasangan keur di dunia anu soleh-solehah, oge bakal disampakeun ongkoh di ditu pasangan anu lian ti pasangan urang keur di dunia. Jadi bakal seueur pasangan teh gitu. Oge bakal aya gelas-gelas anu dipinuhan ku minuman-minuman geuningan. Oge di surga teh moal pernah aya istilah-istilah anu kotor anu sia-sia kalebet perkara-perkara anu kotor dipandang kotor di dunia ieu. Moal aya kahampangan, moal aya miceun, moal aya teu ceuli, moal aya cileug, moal aya korong. Tuangan-tuangan anu dikonsumsi ku ahli surga mah bakal jadi kesang anu seungit ka bina-bina. Tah eta sadayana kanikmatan teh mangrupikeun balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna dijelaskeun dina ayat salajengna. Allah teh nu kumaha? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Allah teh Rabbis samawati anu ngurus, anu mangeran, anu nguasai kana langit anu tujuh. Wal ardi jeung anu ngurus, anu nguasai kana bumi anu tujuh. Wa ma bainahuma jeung anu aya di antara langit jeung bumi. Sadayana ge ku Allah diurus kalayan sampurna. Ar-Rahmani anu maha welas asih. La yamlikuna teu ngapimili itu nu aya di langit jeung bumi nu salian Allah maksudna mieuti Gusti Allah hitoban kana hitob berbicara nyarita. Jadi maksudna sadaya anu aya di langit jeung di bumi jeung nu aya di antara langit jeung bumi eta sadayana teh moal tiasa cumarita ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna moal tiasa ikut campur, moal tiasa mangaruhan ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kajaba ku izin Allah. Jadi antara dina ieu ayat diuningakeun sifat Allah teh hiji nyaeta anu ngurus langit, anu ngurus bumi jeung anu ngurus perkara anu aya di antara langit jeung bumi. Hal anu pangleutikna nepikeun ka nu pangbadagna sadayana diurus ku Allah gitu. Sing janten keyakinan anu kiat sadaya takdir anu terjadi dina kahirupan urang eta teh ku Allah Subhanahu wa taala. Ulang urang ulah boga keyakinan perkara-perkara anu salian Allah boga kakuatan atanapi boga tapak damel. Lamun aya istilah tutung ku seuneu lain hartina Allah nyimpen kakuatan dinu seuneu teh. Lamun jalma boga patekha dan dina hate nya sanes dina ucapan tutung ku naon ku seuneu dina hatena teh boga patekadan yen Allah nyimpen kana kakuatan dinu seuneu maka eta teh geus nepi kana darajat kafir kitu teh. Jadi kumaha keur ucapkeuneun mah teu naon nyebutkeun tutung ku seuneu ngan hate ulah nepikeun ka boga patekadan Allah nyimpen kakuatan dinu seuneu. Soalna henteu setiap seuneu
bisa nutungkeun da geuningan dicontohan dina peristiwa Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sono nu sakitu ngabebelana teu tiasa ngaduruk nutungkeun Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitu. Jadi sadayana urang pasrahkeun ka Allah. Komo salian kadang-kadang kieu punya ieu mah urang di urang begitu nya. Di antara kebudayaan urang teh nyaeta sok aya istilah pamali. Nyaho pamalinya? Tak kieu maksudna teh. Urang entepkeun sareng urang ukur ku syariat. Pamali-pamali teh salaresna mah maksadna sae. Zaman kapungkur diucapkeun eta teh sabab keur ngalarang hiji pagawean anu dianggap teu pantes atawa ngabahayakeun atawa teu layak keur dipidamel. Ulah baka tebih lah kieu ulah ngadahar cau sisina bisi kasingsalkeun. Atuh di sebagian tempat mah sababaraha jalmi alim gitu cau sisina teh da bisi kasingsalkeun. Eta teh lamun kurang teu dibenerkeun patekadan kitu seolah-olah urang nganggap cau sisina teh bisa ngajadikeun urang tersingkirkan kasingsalkeun. Gitu. Masana teh ulah nepikeun kang ngucapkeun kitu teh urang teh kosong gitu kapatekadan urang teh. Muhun we gitu. Kudu kurang dikoreksi. Mungkin teu nanaon lah gitu nya, teu leungit dina ucapan dina paguneman urang sadidinten. Tapi patekadan urang ulah dirobah. Maksudna ulah aya kasieun rek nuang cau sisina ge. Malahan mah kudu atau naon sababna cau sisina mah leuwih gede ukuranana. Ibu. Lamun sasapu teu meunang kuduaan cenah Bu. Gitu. Gitu. Lamun sasapu teu meunang kuduaan sakali-kali mah cobian buktoskeun kana Bu. Kutiluan justru naon? Berbagi, Bu. Berbagi tugas gitu. Maksudna kieu lamun urang terbiasa hal anu kitu ulah rugikeun ka jadi kayakinan yen bakal kitu. Dapat tukang tonggo. Dina bahasa agama mah lompatna teh kana bahasa tasyaum. Naon tasyaum teh? Tasyaum teh jadi ieu naon? Sikap pasrah. Naon? Epes meer. Epes meer. Jadi keok memeh dipacok. Ulah kieu bisi anu, ulah kitu bisi anu gitu nya. Eta teh urang teh mah umat Islam. Aya Al-Qur'an, aya hadis, urang cobi ukurkeun gitu lah. Urang cobi ukurkeun. Bisi kieu urang teh kaasupkeun jalmi anu ngalarang anu sabenerna ku Allah diperbolehkeun. Itu masalahna mah. Allah geus ngahalalkeun, urang diteu meunangkeun. Cau sisina geus dihalalkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ku urang diteu meunangkeun. Ieu teh ngagokan kana akidah urang ieu teh. Ulah diuk di mana? Di lawang. Bisi gitu. Nah, cakap kitu lah dipengkolkeun nu puguh mah ngahalangan jalan gitu. Ulah nepikeun ka nongtot jodoh sagala gitu. Tapi leuheung Bu nongtot jodoh mah sanajan nongtot ya aya gitu. Ieu lamun nepi eueuh jodohna gitu. Gitu. Terus naon deui geuningan nu kitu Bu seueur teh nya gitu. Seueur. Ulah lamun da tuang sangu ulah kumaha geuningan bisi ngambek. Nah bisi ngambek eta naon cenah. Ulah gitu. Jadi kieu dina nu kitu teh pamali eta teh aya anu luyu sareng katangtosan agama, aya anu henteu. Tah anu leuyuna mah kurang ulah digubris urang terapkeun we kitu da sae. Ngan ieu anu patukang tonggong sareng tadi teh ya kana sifat tasaum teh ya. Jadi ngajadikeun manusia teh jadi eta nu paurna mah nu ku Allah geus dihalalkeun tiba-tiba kurang diteu meunangkeun gitu. Eta nu jadi masalahna mah.
Itu tah sadayana perkara ku Allah Subhanahu wa taala terjadi teu aya anu pipileueun kana urusan kahirupan manusia, takdir manusia iwalti Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitoba, manusia moal bisa mengintervensi cek bahasa kerenna mah kana keputusan Allah. Bahkan doa urang oge ibu hakikatna lain alat keur ngatur-ngatur Allah teh. Sanes keur ngutuh ngeta Allah, ya Allah abdi hoyong jadi jelema beunghar. Ya Allah abdi hoyong anu. Urang sakadar ngajalankeun parentah Allah pikeun ngadoa. Da salaresna mah ijabah doa urang kasaean anu salajengna disebat ijabah doa urang teh parantos aya catatanana. Bahkan doa urang harita ge geus aya takdir catatanana di ditu. Dina waktu saanu anjeun teh bakal ngadoa anu ka kami teh. Terus kahadean anu ke bakal disebatkeun ijabah doa kantina doa anjeun teh geus disampakeun ku kami. Lamun ayana urang nganggap yen urang teh bisa ngarubah-rubah takdir Allah Subhanahu wa taala ku doa, atuh di mana kemaha kudratan Allah teh. Lamun dipengaruhan ku manusia. Maka lamun aya bahasa Allah Subhanahu wa taala atawa naon takdir teh aya dua rupi, takdir anu tiasa dirobih geuningan, takdir mubrom sareng takdir guer mubrom, maka eta hanya bahasa motivasi supaya jelema ulah putus asa, ulah eureun ngadoa. Da eta mah tugas kahambaan, ngadoa mah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang salaku hamba, gaduh kewajiban. Ulah jadi alat keur putus asa deui atuh ari sagala nasib geus ku Allah dituliskeun mah dicatetkeun atuh keur naon urang ikhtiar ulah kitu deui. Emang urang apal gitu catatan nasib urang bade kumaha gitu. Pan teu apal urang teh. Jadi eta pelajaran pentingna la yamlikuna minhu hitoba, moal aya anu bisa ngatur-ngatur ka Allah, nyarita hoyong kumaha-kumaha illa biidni kajaba Allah anu maha naon Allah anu ngijinanana. Tapi dia lamun dikaitkeun kana kakawasaan Allah teh Allah ngarubah-rubah oge nya pantes wae lamun teh mah gitu. Ngan pedah patekadan urang ahli sunnah wal jamaah gitu Bu. Teu aya nu tiasa naon mangaruhan kana katangtosan ti Allah Subhanahu wa taala. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakalamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Yauma yakumu dina poenan ngadeg saha ar-ruhu malaikat Jibril. Malaikat Jibril gelarna atau nabi dina Al-Qur'an sering disebutkan ar-ruh secara khusus. Sapertoskeun dina surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh di dinya teh malaikat Jibril. Disebutkan secara khusus ruh sabab malaikat Jibril teh panglimana pimpinan gegedugna para malaikat. Lamun di kalangan manusia mah pimpinan anu nomor hijina Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para malaikat mah pamimpin nomor hijina teh malaikat Jibril alaihi salam. Tangke teh para malaikat Jibril teh bakal ngabaris dina poenan kiamat. Jadi nu disebat poe kiamat teh dimulai tina hancurna ieu alam dunia nepikeun ka kehidupan salajengna eta teh kawangku ku kecap poe kiamat teh Bu. Ari kiamat teh ngadeg masadna saantosna poe eta teh diadegkeun urusan-urusan anu salajengna, bahkan perkara-perkara anu teu beres di dunia eta teh bakal diadegkeun deui, diangkat deui. Dina mahkamah atanapi persidangan di poenan Allah Subhanahu wa taala. La yatakalamuna illa man adina lahur rahman. Moal aya anu bisa berkata-kata maksudna di dieu teh moal aya anu bisa nyapaatan. Illa man adina lahur rahman. Kajaba jalmi atawa sahawai anu ku Allah diizinan pikeun nyapaatan. Maksudna engke sabadana asup kana poe kiamat
urang mulai dihadapkan karena urusan sewang-sewangan sing yakin teu aya anu bisa nulungan urang kajaba Allah dina ayana ge batur anu mere syafaat eta teh atas izin Allah. Bahkan syafaatul udmati Kangjeng Rasul anu ku urang di Arab-Arab dina setiap doa-doa urang eta ge ngantosan izin Allah. Jadi anu paling penting tina urang berharap syafaat ka Kangjeng Rasul ka Allah, anu paling penting nyata urang mastikeun bakal diridhoan ku Allah supaya urang diizinan disyafaatan ku Kangjeng Rasul. Jadi nalika urang berbicara syafaat udma contohna syafaat ti Kangjeng Rasul bakal terjadi lamun urang aya izin Allah. Teu tiasa urang teh hanya dengan sekadar bersolawat anu sebatna gitunya urang solawatan istilah non namina solawat identik sareng syafaat geuningan solawat tapi kewajiban anu pokok diculkeun maka eta teh hanya pengharapan sepihak hanya mengharap syafaat ka Kangjeng Rasul tapi henteu marhatikeun karidhoan Allah izinna Allah kumaha tah da moal terjadi syafaat lamun Allah teu ngijinan. Dina ayat kursi jelas ayatna man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni moal aya saha oge anu bisa mere syafaat kajaba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisi urang teh hanas naon urang teh kitu boga harapan aduh kenging syafaat ya syafaat Kangjeng Rasul ya Allah. Kan fenomena kita aya jalma teh kasebut resep sholawat tapi karena sholat po gitu aya pan fenomena gitu teh gitu. Anu wajib gitu wajib nah henteu jadi syafaat nu model mana wae ge eta teh nungguan kana izin Allah Subhanahu wa taala. Para ibu rahimakumullah, dina masalah syafaat ieu teh kabagi dua secara garis badag. Aya syafaat anu ti kang naon khusus pikeun Kangjeng Rasul. Aya syafaat anu tiasa bijil ti pihak lain salian Kangjeng Rasul. Jadi dirinya Allah teh sebagai bertindak sebagai naon? Zat anu ngijinkeun, anu mere izin gitu. Jadi kieu kronologina teh ya supados rada jelas kitu nya Bun. Jadi sabada manusia teh dimaotan dina tiupan sangkakala anu kadua teh ya. Anu kahiji mapan ditiupkeun ruksak alam dunia nepikeun ka marawatna. Anu kadua mah dibangkitkeun teh. Tah kacarioskeun dina riwayat nalika dibangkitkeun kitu teh para ibu rahimakumullah. Eta jalma teh bararangun nyararing teh jiga katingalina teh semu anu linglung jiga jalma hudang tinu sare naon sebutna teh lulungu gitu. Lamun lempang teh lamun nangtung teu pati ajeg semu soloyang-soloyong keneh gitu. Terus digambarkeun teh dina ibu bari ngusapan kana buu kena pinuh ku debu taneuh kikituan untuk kikituan gitu dan taneuh malum tos melewati goncangan anu maha dahsyat ya goncangan poe kiamat dibangunkeun lulungu berijeng ulah Allah kita beren di mana ya teh gitu berijeng ieu naon kekepes gitu tah meureun ngambersihkeun taneuh debu-debu tinu awak teh. Tangke di dinya teh bakal aya syafaat anu pangpayuna syafaat Kangjeng Rasul. Jadi syafaat anu pangpayuna syafaatul udma teh ya. Salian ti eta moal aya nu mayunan. Kentos terjadi syafaatul udma nembe syafaat-syafaat nu sanesna bakal kasorang. Gumantung kana nasib tanapi tina bebeunangan kasolehan di alam dunia teh ya. Jalmi teh semua anu jiga naon sakalor soloyong ka kaler soloyong ka kidul ngahuleng itu berita di mana gitu nu tadina keur naon bercengkrama jeung sanak keluarga teh
ayeuna teh liek lain liek dengan lah geus teu paraduguh urang kitu. Terus di dinya teh kumaha Allah Subhanahu wa taala teh yuwakilullah azza wa jalla biqawhidin malakan. Allah bakal ngutus ka masing-masing jalmi teh hiji malaikat anu keur ngagiringkeun. Keur bingung kitu manusia teh kita datang malaikat. Gitu. Ijah misalkan namina gitu. Kadia. Hayo jeung kami dituduhkeun. Anjeun ayeuna kudu ka mana ngilu ka kami gitu. Maka ngilu tah disebatkeun wa mahu syahidun min nafsihi bari bawa saksi tina dirina sorangan. Naon saksi tina dirina sorangan teh? Anu sok sering ku urang dibahas. Panangan bakal jadi saksi. Jadi orang teh mawa panangan teh kedudukan panangan orang sebagai saksi, lain sebagai milik orang nu bisa kurang diatur-atur. Panon orang sampean orang dibawa ku urang kedudukanana sebagai saksi anu siap nyaritakeun kronologis kehidupan orang di dunia. Lamun hade rek disebutkeun hade ku leungeun urang teh. Lamun dosa maksiat rek disebutkeun dosa maksiat moal disumput-sumput. Geus teu berlaku istilah leungeun-leungeun uing, suku-suku uing, ceuli-ceuli uing gitu. Panon-panon uing harita mah engke gitu. Terus lain-lainan deui. Digiring we ka hiji pelataran anu disebatna teh mahsyar teh. Anu luas kabina-bina ibu. Gitu. Luas kabina-bina. Jalmi anu pangpayuna diciptakeun nepikeun kanu pangpaneurina di maotan dikumpulkeun di padang mahsyar teh. Terus dideukeutkeun panon poe teh qarubat syamsu min ruusil khalaik. Dideukeutkeun eta panon poe kamik dari mailin saukuran tumbak. Tumbak sakilo lah gitu kirang langkung. Sakilo atawa wallahu alam lebih caket tidinya. Balihan ditambahan wa yuzadu harruha sabuna dhafan. Eta anu sakilo teh atawa satumbak kitu teh dilipat gandakeun deui panasna 70 tikel. Ayeuna ge panon poe anu mang juta-juta kilometer jarakna ka urang geus sakieu panasna. Engke mah dicaketkeun sacaket-caketna bari ditikelkeun 70 tikel panasna. Eta. Terus dampakna kumaha jalma teh bakal tagewur, pikiranna geus moal konsentrasi geus teu puguh. Aduh-aduhan nu nahan panas sagala rupa nepikeun ka kacariloskeun nyaeta kumaha jalmi teh silih tincak. Heudah meureun panas atuh. Silih tincak, aduh teu kuat tincak kana suku batur. Nu eta ditincak teh embung nincak, embung ditincak gitu. Dilaan guat nincak kana suku batur. Tungtungna patincak-tincak. Ulah waka ngabayangkeun eta lah di dunia ge lamun urang geus ngantri di dunia da kabina-bina teu raos. Eta karek ngantri meusan. Komo lamun ngantri jaba pasedak-sedak jiga kasus nini anu ngantri bade dibagi zakat ngangge kupon teh geuningan gitu. Nepikeun ka kesang aya kesangna teh anu saluhureun bitis kumaha amal-amalan gitu. Aya anu saluhureun bujal, luhureun kelek, luhureun mulut, aya anu laput gitu. Oge sabalikna aya jalma anu tenang di dinya teh. Jadi tetep kumaha amal-amalan. Ya anu disebat engkena jalmi anu bakal ngantri di padang mahsyar teh tetep kumaha amal-amalan bakal aya anu ieuh sama sekali jeung betah we gitu. Sabab di antawisna kengeng ieuh-ieuh tina panji Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manehna mah happy wae gitu. Ngan eta teh kan anu perlu ku urang direncanakeun di jalanan moal ujug-ujug datang gitu wae. Di dinya teh diuningakeun gitu. Bakal jalma teh cicing di dinya. Nungguan keputusan hatta yatul al-wuquf wa yasadu bihimul qurab sahisina nahwas sama
sama'a yang terkuna kila qadru arba'ina sanatan. Kira-kira Ibu ukuran 40 tahun dunia. 40 tahun di dunia kira-kira nemukeun para ulama. Jadi jalma teh bakal nungguan eta. Jadi can dimulai ibarat mah ngantri persidangan can dimulai dikumpulkeun heula di padang mahsyar. Salila 40 tahun saukuran waktu dunia. 40 tahun tuh. Gitu. Satengah tina umur umumna manusia gitu. Geus bingung, bimbang kudu kumaha, mulai teh aya obrolan-obrolan. Kayak urang teh ieu teh boga para nabi. Aya Nabi Adam, aya Nabi Idris, Nabi Nuh, aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cik hayulah urang ngobrol, urang coba teangan di mana Nabi Adam. Nabi Adam ge kalebet anu ngantri di dinya. Maka ngumpul jalma teh boga inisiatif, hayu urang ngumah ka Nabi Adam, girudeg ka Nabi Adam. Gitu. Ya abal basar, hei bapana para manusia, anjeun teh manusia pertama anu boga kamuliaan. Kira aku teu bisa nulungan abdi ya. Gitu. Nabi Adam teu tiasa nulungan. Sasakalana tina gaduh kantos ngalakonan dosa teh dugikeun ka ditundung ka langit ka surga ka bumi teh ti surga teh. Terus pulang anting nepikeun ka tungtungna ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu surga kembali teh. Hai Muhammad ya Nabi Allah kakasih Allah abdi sarindeus teu kieu. Sabab ieu panon poe teh geus dicakeutkeun bari 70 tikel ya. Ayeuna mah kieu ya Rasulullah, geura suhunkeun kaputusan ka Allah. Jalma lamun rek salamat sok salamatkeun, lamun rek cilaka sok cilakakeun, enggalkeun. Lamun bade ka surga enggal ka surgakeun, lamun bade ka neraka enggal ka nerakakeun. Geus teu kiat di dieu cenah gitu. Bahasana teh kitu. Geus teu kiat di dieu. Prayogi kapastian, kaputusan, lamun bade ka surga sok ka surgakeun, lamun bade neraka sok ka nerakakeun. Maka dirinya Kangjeng Rasul teh ngumaha ka Allah Subhanahu wa taala, ngadua ka Allah. Anu disebatkeun ieu teh maqam mamahmudal ladzi dina doa dan geuningan. Wa basul maqam mamahmudal ladzi wa anta. Tempat anu terpuji tah maksudna teh para ulama ieu tah kedudukan ieu Kangjeng Rasul anu kenging tempat anu terpuji teh. Kangjeng Rasul teh maka ngadeg di dinya teh ka Allah Subhanahu wa taala ngumaha ngadoa tah doa eta anu disebat syafaatul udma teh. Naon hartosna? Doa pikeun ngecageun kapeurih, kasusah, kapayah di padang mahsyar. Gitu. Mulai dirinya mah dipisahkeun. Anu cilaka, anu salamat dirinya teh gitu. Mulai dipisahkeun teh gitu. Ta eta syafaatul udma teh kitu. Pemisah antara atawa syafaat anu ngecageun jalma, ngecageun kapeurih, kasusah jalma di padang mahsyar. Kadituna engke bakal aya syafaat-syafaat anu sanesna ti berbagai pihak malahan mah kitu. Kalebet riwungan urang geuningan Ibu. Jalmi anu terbiasa babarengan keur di duniana dina kataatan ka Allah, maka engke di akhirat teh Bu aya potensi keur naon silih syafaatan kitu Bu. Walaupun syafaatna syafaat kecil. Dina hadis riwayat Muslim pan diuningakeun geuningan. Jadi nalika jalma-jalma teh geus reureuh cenah Bu, reureuh. Sabadana melalui proses panjangna eta pengadilan ti Allah dina setiap pos-posna. Ti mimiti padang mahsyar nepikeun ka yaumul hisab, yaumul mizan. Gitu. Terus melewati siratal mustaqim sareng sajaba-sajabana. Geus ngumpul ngeunah dina kanikmatan, bertukar pikiran, nyaritakeun kana pangalaman hisaban anu sakitu panjangna. Anjeun kumaha carita Nabi ka surga? Alhamdulillah ampir-ampiran tak aduh di siratal mustaqim ampir-ampiran ti jalikeun kana neraka kami teh. Eta keur dihisab cenah kami aduh ampir-ampiran. Amal kami teh berat keneh kanu gorengna gitu. Atawa kami mah alhamdulillah bedana saeutik tapi pembeda eta teh ngajadikeun kami salamet. Wah bakal ieu Bu, bakal saling curhat teh gitu. Di tengah-tengah obrolan kitu teh emot keke ceu cenah. Ari baheula tatangga urang anu biasa ruang riung di pangaosan mana nya teu katingali gitu teh. Atawa balahan sebenarnya kayak urang teh justru ieu teu ningali guru urang, ustad urang, nah teu ka dieu sagana gitu Bu.
Dirinya teh naon ngumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah di mana wargi abdi rerencangan abdi anu biasa ruang riung, biasa berjamaah jeung abdi, biasa tolabul ilmi jeung abdi gitu. Allah ngawaler si pulang teh keur aya ti teuleum dina neraka keneh nyangsang cenah gitu. Terus kumaha lamun anjeun boga kanyah ka maranehna cig ku kami diizinan susul ka ditu. Jadi aya eta teh syafaat, gambaran syafaat anu salianti Kangjeng Rasul. Maka diizinan diteang ka neraka ditoong katingali aduh itu keur aya dina neraka ieu ngan teu parah teuing ayeuna teh naon di satuur gitu seuneuna teh gitu tah. Kuat digupay gitu. Kami geus meunang izin ti Allah Subhanahu wa taala keur mapakeun anjeun. Ya kan ieu bahasa-bahasa peribados gitu nya gitu. Wallahu alam kumaha proses kronologina mah ngan eta jelas aya. Eta teh syafaat eta teh. Mata engke gitu. Pilih sabadana engke urang teh ngariung di antawis urang teh aya nu teu katingal gitu. Atawa abdi nu teu katingal gitu nya gitu. Ha urang silih amutan gitu. Di urang susulan sugan-sugan gitu. Ya gitu. Eta contoh syafaat, syafaat anu salianti Kangjeng Rasul. Inti nama nalika urang berbicara syafaat nu paling penting tadi ya Bu, izin Allah Subhanahu wa taala. Zalika yaumul haq sakedik deui Bu pamangsa atau lebih ma'aba. Eta teh dinten anu bakal terjadi secara nyata. Gitu. Bakal terjadi secara nyata. Gitu. Pamangsa itahul rabbi ma'aba. Maka lamun jalma karep maka jalma eta bakal balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna jalma teh bakal lamun Allah karep gitu bakal nulungan ka eta jalma nuduhkeun kana tempat pangbalikan anu hade anu jalan bisalamet teh. Sareng inna angdarnakum adaban qoriba yauma yang dulu maru ma qadamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Kami teh geus mere peringatan ka anjeun keur di dunia teh tah ieu jalan hade ieu jalan anu goreng. Sok geura tuturkeun ku anjeun anu hade jauhan anu goreng. Maka di dinya teh dicaritakeun jalma anu kafir teh kieu bahasana teh. Ya Allah atawa kieu ya laitani kuntu turaba. Aduh geuningan kieu nasib kami teh ya di alam akhirat teh geuning ayeuna mah jelas pisan. Kaasupkeun jalma-jalma anu cilaka. Aduh ieu teh daripada kieu mah hayang teuing kami teh jadi taneuh nya kitu. Jadi bahasa penyesalan anu luar biasa. Daripada kudu nyorang kana peurihna ieu kahirupan di alam akhirat nu model kieu kami teh mending keneh jadi taneuh. Tah ditafsiran ku para ulama cenah Ibu, memang cenah angke di akhirat teh makhluk-makhluk anu salian manusa eta teh bakal jadi taneuh. Domba bakal jadi taneuh, ucing bakal jadi taneuh, bakal sadayana kembali deui jadi taneuh. Ngamanusa mah moal jadi taneuh deui, tapi bakal jadi kieu deui. Kudu mempertanggungjawabkeun kana perbuatanana. Tah angke jalma kafir teh kitu nyaritana teh, duh hanyakal baheula teh atau aduh daripada kieu mah kami teh geus naon keur di dunya teh jadi domba we kitu nya tuh, atawa jadi ucing we supaya na jadi taneuh. Tapi penyesalan eta teh penyesalan anu teu aya gunana sabab sanes tempat keur memperbaiki gitu. Innallaha yahsuru al khalqa kullakum kulladabatin wa ta'irin wa insanin yaqulu labaim wa ta'ir kunu turaba. Allah bakal ngumpulkeun engke teh di poe kiamat ge cenah sasatoan jeung manusia anu sato-sato mah walau cenah jadi taneuh deui. Lamun manusia bakal jadi manusia we sakumaha ayeuna urang di dunia ieu ngan engke bakal mempertanggungjawabkeun kana perbuatan urang. Berarti samemeh urang nyorang kana panto maot aya keneh lolongkrang jeung kasempetan urang ngadamel kataatan. Sabab surga teh aya polana. Hoyong ka surga teh sanes teu cukup gitu ku harapan-harapan kosong wunggul, tapi aya polana, aya ketentuan-ketentuanana. Nu pasti mah kewajiban urang nu paling caket we heula ulah dikantunkeun sareng sampurnakeun tambalan ku amal-amal sunnah sakamampuan urang. Ngeureuyeun nikreuh bari terapkeun mujahadahna. Ulah seurting rurat-rurat ka makhluk anu sanes. Da batur ge henteu, da batur ge tara, tah lepat kitu mah urang ngeureuyeun nyang hareupeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah sakitu panginten para ibu. Perantos tabuh 5 langkung.